kumaha karasana hate lamun ngadenge anak narkoba maehan bangsat resah teu oh panas hate jadi teangan kurang dibongkar ka jero moal panggih deui kalah panggih jeung wadahna ati anu ngacebrekna saha di jero hate tarikna sora ieu malah disambung ku sound system leutik keneh tapi lamun jeleutitna ati di mana mangih kanyerian mata tungtang katulalengan sabalikna dina mangih kabunga kabeh anggota badan jutaan sel anu aya dina diri sorangan bakal ngarasa bagja malah cenah geuningan sikolot baheula mah malaikat milu ngadoa nu matak sikolot baheula eta panggihan diri maneh dina hate rasakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Melalui kisah wayang, kita diajak untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki akhlak, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Rung Incu eyang anu payus di piagul kalayan di pireueus nge. Beres. Yap kapayun ucu. Anu nyang. Wayah dalam lampi kana pembagai kalayan unyuk sumanga. Ngahaturkeun semasungkem koyuk panjenengan. Nikmati semaku incu. Atukan tenan sepuh. Pekermahan hiji-hijina. Karma putu nungal. Muni asana ngeuinok bebereumna. Nuhun ujung. Dangtos. Tina ceuli tembus kana ati tina ati brai teh. Wallah. Eta Gunung anu sakitu ngajelegirna di dunya masih keneh gede ka bunga. Abah. aduh dangtos kulan. Anu cikeneh di akod-akod di zaman bolon di ongklet-ongklet ti lemet di ais ti leleutik. Leres. Cikeneh pisan naplok dina beuteung abah geuning bari nyangkere. Bari ngompolan nih. Ngompolan ka abah ayeuna geus sagede kieu. Nuhun Gusti nu Maha Agung. Yap kapayuncu kabeh jentre cekap di derupina yang Rupino damel atuh sanos abdi Gusti teu kantun ngahaturkeun semah baktos bulan. Nuhun. Sae ngeujeun sae. Kalina ti eta ieu tuang putu anu parantos nampi gemlengan didikan rohani sareng jasmani Leres. anu parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin ilmu ketatanegaraan politik budaya ekonomi sosial Sumuhun. politik sareng saja bina parantos kacangkem ieu ku tuang putu Ih, kandena. asa wajar upami teh mah jadi gagantos salira engke kapayu dah-dahane Dah-dahan we kulan. Paranti cakap kulan. malihan masyarakat mah parantos cing garantos Kumaha tetek kulan. komo takuwu cibeureum anu eleh ya Aceh Kubu Aceh. Burukan teh kumaha. muasaha deui saurna teh anu bakal tiasa neraskeun nu bakal nyaah ka nagara sareng ka bangsa Sumuhun. lintang ti ieu tuang putu wayana tuang putu dina waktos ayeuna parantos jadi sabiwir hiji teh kulan Wah, hartosna tuang putu teh parantos jadi figur ya. nyaeta di masyarakat masih da ayeuna mah figur nu dibutuhkeun iya Parantos saur manuk. wayana krisis kepercayaan teh kulan
kasih palingannya eta keterangan kumaha sepuh anu bakal ngajait nasib engke di yaumil akhir boh urang boh anu lian laras hiji ilmu nu diamalkeun laras kadua harta anu disodakoh jariahkeun katilu anak anu soleh atawa incu beres cenah mah di alam kuburna eta kolot teh bakal caang wayana anak soleh incu soleh turunan pokona mah saroleh beres karasa tahu baru make jeung engke geus maot ayeuna pek pecakan maneh boga anak jadi bangsat ngaringkuk di kantor polisi kumaha rarasaan di alam kubur maneh dalam kubur teh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang eta nu katingker ku papageran ai papageran teh tulang dada nu kalingkung ku wawangunan kumaha karasana hate lamun ngadenge anak narkoba maehan bangsat resah teu oh panas hate alam kubur teh eta ratu jantung demo jadi teangan kurang dibongkar ka jero moal panggih deui kalah panggih jeung wadahna ati aya nu ngacebrekna saha di jero hate laras nu matak cikolot baheula eta panggihan diri maneh dina hate apa tilalep ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu pendek cicing di lebak sirahna mapakan mega aya paribasa geuning jeritna ati mah nepi ka maratan langit leres sepuh karaos teh tarikna sora ieu mah malah disambung ku sound system leutik keneh ali tapi lamun jeletitna ati di mana mangih kanyerian mata tungteng katulalengan leres teungeuna tuang teungeuna sabalikna dina mangih kabunga kabeh anggota badan jutaan sel anu aya dina diri sorangan bakal ngarasa bagja malah cenah geuningan sikolot baheula mah malaikat milu ngadoa kuning leres eta dina wujud maneh teh malaikat unggul leres rasakeun anu dicaritakeun ku kitab teh teu jauh tina wujud teu anggang tina awak eta dina waktu Nabi Adam cenah geuningan keur ngajepepeng ai Adam teh wujud kitu tuluy nu sarujudna aya para malaikat di antarana awas denge ame jeung ribuan sel anu sujud kana eta awak anjeun hartina taat ka Allah pikeun nyubadanan kana kahayang anjeun tapi aya dina hate anu teu sujud aya wae tapi kahayangna teh geuningan kitu we kana judi kana mabok kana kuapao kana linyok kana bohong aya teh dina hate kana rusa leres atuh panginten kedah ditumpes anu kitu teh lain dalamun eueuh eta sia moal normal normal bah dia moal normal maneh eueuh eta leres resep maneh lalaja wayang teu kantenan caritana nyaritakeun Ramayana Dasamuka teh jahat leres biadab kumaha tah maneh lalajo teh geuleuh teh ka Dasamuka tah maneh mah nu lalajo geuleuh tapi dalang namanya akeun Dasamuka kuleuh dicet deui bajuna goreng alusan deui tuh jadi ulah geuleuh ka Firaun tapi
mun pangeran pangnangayakeun Firaun teh keur naon kage naon keur nyitak nabi oh eta moal jadi dewasa urang hirup lamun eueuh nu ngagoda laras eta punteun mah di dinya Nah nilai mah di dinya bukan teh. hah laras di dinya nilai mah di mana geus dirampok di baledogan urang ieu wujud ku rupa-rupa pamaledog nyaeta syirik pidik jaya kaniaya iren pananten di baledogan ku iblis ieu wujud nu ngajentul Detail supaya ieu wujud katempuhan hah laras kade lamun maneh bisa nakis eta tadi dinya artina bakal menang nilai maneh lulus ujian teh. lulus ujian teh nya sabab hade goreng geus dijadikeun ku anjeunna eueuh nu teu mangpaat nu matak ceuk sepuh sakur nu kadenge sakur nu katingali mun teu jadi ilmu rugi Dah. Eta. alah iya Gusti tong nya beulah ngaji mah atuh kudu balan Kudu balan sabab ieu sakuriling bungking teh ibadahaneun wungkul kaluhur ka handap. nu mata kaula reus kaula bagja boga insu geus tutas ti pasantren boga gelar Bambang ai hartina Bambang teh tutas tina didikan rohani jasmani komo bari turunan raja aden imalan eyang mudah-mudahan kasih anu bakal tiasa neraskeun ieu nagara teh lintang ti hideup ngan kade abah rek ngabejaan jadi raja engke teh bawahan urang teh aya nu ngadon leletak wae aya Aya nu ngadu. aya anu ngadon nungguan proyek na wungkul aya teu kabageane proyek ngomongkeun teh goreng bakal datang pahlawan kaburangan wah rupa-rupa Aya nu muji wae hayang dibere rupa-rupa rupa-rupa kade tadi dia cing waspada permana tinggal hartina pamimpin kudu bisa napak sansang hartina napak bisa kabeh golongan aya nu cedin aya leres Gusti tade kitu geuningan jadi raja teh beratna jadi pejabat komo gerawa proposal menumpuk gitu marukana teh aya deui anu nipu proposal teh aya fiktif kaituna mafia proposal teh loba seueur nu mawi di dieu waspada permana tinggal percanten ka aden nuhun ya mudah-mudahan bae naon rupi halal cita-cita ku eyang sapa mulut kiluran sapa dia tidak kanan dah-dahane kasih nanging di dalam sandi wayah dalam teh embut kana salah sawios katerangan kumaha kasih eta oge nampi kana kaasih eyang wireh putu bade di istrena neraskeun kerajaan nanging teh ingis kurisi rempan ku kaayaan deh katerangan anu kakuping kalayan anu parantos diyakinkeun eta katerangan ku wayah dalem naon ieu nitah teh kudu ka ahlina bener lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana jelas deh seueur anu ngaruksak atawa ruksakna nagara teh bongana nitahna lain ka lain ahli kasanes ahli hartina eta jelema teh teu bisa minuhan kriteriana ulalala ora ngaran-ngaran jadi aih pangampi komo barisan nagara ya den laras kudu tadi teh saur tuang eyang napak bisa kabeh golongan hah jadi ieu ruksakna nagara teh lain ku ahlina nitahna lain ka ahlina
matak bangsa teh geuning di negara astina mah tong boro di luhur dihandap geriam. Meuweuh tamu deraskin da teh dibikeun kabeh teh kanu wawuh we kabarayana we. Kanu deukeut teh. Kanu deukeut we gegedena ku manehna. Eta teh loba teh nu kitu teh. Eta teh lain ahli. Lain ahli ngatur strategi negara, ngatur dina ngajalankeun roda pemerintahan. Tapi eta keterangan ku Abah bisa diomean. Carana diajar beri jalan. Dilari pengalaman. Jadi targetna diajar, sapanjang hirup diajar tong boro hidup. Yang oge geus kolot kieu diajar keneh daek bucu baca. Hah? Daek tatanya kanu biru pengalamanana diajar bari jalan. Asal urangna raya. Ya. Dacan sangem eyang hor. Masyarakat teh geus jadi sabiwir hiji ucu. Gesaur manung. Keun bae di mana teu nyaho eyang ti tukang di kabejaan. Da eyang na ge jeneng keneh. Kalau di pemano. Ya. Dipangloyakeun aya Sanes eta anu jadi lamunan putra teh yang anu jadi udagan teh sanes eta anu jadi kandungan kolbu teh naon ucu balai garwaan taacan bilih pada balai garwaan kitu urang kaku buah dua urang passion dek janda dek gadis tabah dia we kayaknya. Urang menta atau Kakang Sukra. Kan ulah ka kan ulah ka sinen we adena. Keasan maksud bojoan mah ya. Nah onyo jadi lamunan teh teh budak nya. Duka atuh kulan sincep teh. Anu jadi lamunan kawayah dalem teh. Naon? Nguping salah sawios katerangan. Tuh, ai budak di pasantren dan katerangan katerangan. Eta tebih ti dinya bulan bukan. Eta teh sohe yang. Kaya bisi doib. Pake naroskeun sohe. Lamun teu doib eta diamak ku Eyang Syarif kalau lalawara. Wah, yang Doib teh hencer teh. Eyang hadis Syarif. Kumaha saur katerangan teh tiasana manusia ya bakal digampangkeun dina sagarupa pasoalan ya digampangkeun ibadahna digampangkeun usahana tapi eta jalma teh kudu aya ridho sepuh nyaeta aya panghampura tilu jadi sepuhna yen Gusti moal hampura ka eta jalma upami eta jalma tanpa ridho hampura indung jeung bapa sanajan beunghar di dunya tapi di akhirat bakal sangsara ieu konsina teh lintang ti ibu rama sedengkeun wayah dalam teh teu acan terang saha ai Kangjeng Rama ya jedut dulu kena hati asa didudut ka jantung teh. Jadi patos-patos putra jadi raja ge hoyong nguping heula hampura dae Kangjeng Ibu mah atos ti Kangjeng Rama nu ngayuga sanajan manusia luhur ku ilmu jemar ku panalar nongong nukan ka indung jeung ka bapa moal salamat hirupna jeung moal manfaat ilmu bedanya didikan si Eyang Syarif Eta teh percanten bulan ke Eyang Syarif. Deudeut teuing ka sia ya hate da puguh hate dipangpalerkeun ge hese sieun lamun dibejakeun teh jo dirig-dig we init ka bapana heuk teu balik deui ka dieu eta nu dipikap malah da bapana ge teu nyaho dia boga anak teh dan dirasiahkeun keur nyiram sabulan teh api-api
teka kandungan Leres. Padakan paling dingin. nu matak wae loba dibebenyokeun disumput-sumputkeun oge teu eyang mah teu percaya ka batur mah teu arep meer Leres. jadi pamimpin teh jadi pamimpin borangan Borangan kumaha. borangan teh naon sieunan sieun ieu nagara ke kahareupna dipimpin kudu borangan sieunan teh sieun jurig lain Sana sieun pocong. sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu loba kandaraan oh eta tah tidak loba ka sieun kitu jelema engkena bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara sabab lolobana ayeuna mah orientasina hayang jadi pamimpin teh kana kakawasaan Karena kedudukan. coba lamun orientasina kana jadi medium jadi media artina rek bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat eta nu pikabutuh teh sabab cing inget rakyat ayeuna teu butuh janji teu butuh sote bukti laras tak kitu ade janji moal aya di ditu bakal mulih deh ka dieu bakal wangsul deui ka dieu eyang cing persanten nya coy bade mulih deui mah piraku ieu nagara bisa diteraskeun bener saksi bumi langit teh ya nuhun coy kitu mah hidup Bapak hidup teh terusing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kamanusa Allah. alah Terah menak. teureum menak Bapak hidup teh Di darah biru. saha kakasihna tah ngaranna oge kaceluk kakana ngewu kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakonsara mansa nagara Daya pada apal. eueuh nu teu gimir para ratu mika yung-yun para menak mika serap kolot ngesong budak era deungeun-deungeun mika deudeuh tuang rama teh hebat ngabahu reksa dupi ngabahu reksa teh gajina teh 2 sabulan teh gitu 2 jabatan Dua jabatan. Ramah hidup mah. kahiji di sipil jadi kepala daerah di militer jadi lurah tamtama negara panglima tertinggi waduh baru kana kumaha tuang ramaja den kakasina teh Gatot Kaca iya wah kasohor ade Pada gigis we teh. tampilingna den di mana aya proyek di luhur marukana keur nyieun koran nita Gatot Kaca we da ku Gatot Kaca mah batu teh diteungeuh jebrot burusut teh marukana Teh jantan koran teh. Burukan teh ku gagah-gagahna. eta teh iya aya kene aya hoyong gerak tepang ya tenang tong boro hingga Bapak hidup eyang hidup oge ti tuang rama aya saha kakasihna Bima eta benteng Pandawa ya Pandawa teh naon jelema 5 lalaki wungkul teteh Pandawa ade lamun awewe wungkul mah Panawi lamun banci wungkul Panakol teteh nu kitu iya lamun jelema 5 lalaki wungkul ngaleut tah sok mentaan udut teh mah lain eta pandayagan Padayagan kan teu bageut kadean. dupi pangageungna Pandawa Sirit teman. dah lumayan sorayaan euy Ya, sugana tuh. ai panggedena pangageungna Pandawa teh Yudhistira Raja Amarta waduh
Yudhistira Ratu Mulku Kasih. Yudhistira is the king of Amarta. Wallah. Aya eta we. Tuang Rama maka Gatot Kaca is the hero from Amarta and Pringgandani. Aya from Pringgandani. Eta teh. Iya. Paman hidup tak jago tembak. Wah eta jago tembak mah. Saha? Gusti Arjuna tara misleuk eta teh wah teh tembakanna teh. Wah kan tenan atuh. Nuju alit diperbakin teh. Wah eta teh. Nya jeung kuwu buah dua. Sok buru bagong teh jeung eta. Jeung bah dia. Ngan anu ditembak bagong keunana ka hansip. Da jauh teuing kitu bener mah. Saha teh kuwu buah dua? Nah, da jauh teuing bagong dari Kalimantan aya nembak di buah dua. Teuing mun kitu mah kuwu. Nya kena ka hansip teh keur patroli mah. Nakula Sadewa jago main pedang. Tah nakula mah ahli strategi hukum. Hukum. Sadewa ahli pedang. Waduh. Tah tuang eyang ibu mah ibuna Gatot Kaca eta teh ratu deui di Pringgandani. Aduh. Teu hebat hidup teh. Wajah jadi cuti dia. Wah, wajah jadi cuti dia Aden mah Aden. Ibu ratu. Kanan kiri oke Aden mah kula. Tak kitu Kasih. Hoyong gerak tepang yang. Penting dina naon Kasih. Teh. Tepungan para pini sepuh jeung Pandawa mah ilmu tauhidna luhur. Tauhid. Dupi nu sebat tauhid teh ngahijikeun tinu loba kana hiji. Wallah. Yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan. Di dinya cicingna hirup di mana aya naon-naon teh teu oleh musyawarah mupakat. Sabab Amarta teh kagungan lambang keagungan negara disebatna layang jamu sekaligus ada. Eusina Pancadarma. Tina Pancadarma teh aya 45 butir anu kudu dijalankeun ku manusia-manusia ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna rakyat anu sahak jeung sakawajiban luar biasa marukana nu mawi hidup teu kuat nu mawi di dieu hayang ditulikeun ku hidup oge kerajaan Sumohon. tah kitu Aden. Darah biru. Marukana Yudhistira mah Raja Amarta kadang-kadang sok malih warni. Malih warni kumaha? Jadi jelema sangsara ini tapruk-aprukan ke kampung-kampung ngadengekeun aspirasi rakyat. Murukan teh. Sok kunyalira teteh. Taraya di kantor, daek turun ke lapangan. Ke tepi Swiri, ke padesaan. Luar biasa. Hoyong gerak tepang ya. Pek teh teuing cu. Pek. Eyang ngawidian tapi syarat janji teh omat mulih deui ka dieu tuluykeun ieu kerajaan. Aden cingnya ka negara ieu teh. Ai itu mah negara tos jadi ari urang mah berkembang. Ai ngaran-ngaran berkembang mah wah loba lingkaran setan. Seueur hileudna. Nu mawi di dieu urang keureuh nikreuh sanajan bari pateuh. Sugan we gunung oge pan aya di keureuh mah bakal disahanapeun mumuncangan. Mudah-mudahan eyang sepuh. Ama, oh eyang, wayah dalam ayeuna keneh rupina. Baik kasih. Tepungan heula tuang ibu. Dekang jeung ibu teh nangis wae upami putra naroskeun Kangjeng Rama. Moal ceuk kitu teh saha teh. Nyata sieun ditinggalkeun eta teh. Moal sing persanten ya. Pek. Dupi naon angkat padanya. Antur. Mawa pasukan inti. Pasukan khusus. Hah? Mangga kulan Gusti da beas matos sayogi ti aya teh. Heeh. Picu kulan Gusti.
atau perogi rencana geningan ieu ti Pakuwu ti Cibureum itu tinggali lauk Magarantung Garantung da can ti abah dia teh. dan bahdia pan aya puteuy sagala rupina seueur bakal di jalan mah Gusti. Heeh. Can sate pan ti urang buah dua patata marukana teh Sadap dan sate kanyu. sate kanyut. Heeh. Itu bulan Gusti. Ibu teh sate. Premios yang badai nepangan heula Kangjeng Ibu yung acucu lumaku bra lumampa di geura ini sing tawakal di jalan kade tambahan kahadean di jalannya cu bisi ulah dumeh bapakna gagah akina raja ninina der kabatur teu sopan malah cing leuwih handap Sing leuwih DPDP. aya kolot nu kaliwatan sampurkeun sasalaman penta doana fakir miskin pangmerekeun bisi aya masjid nu can angeus-angeuskeun atawa sumbang Ya saliring dumadi teh kitu. saliring-liring dumadi balapkeun antara bedegong jeung kahadean. Hah? Tong hayang dipunten ku jelema Enggak, sama mah mun loba Pak uji teh. dangke oge Allah tingali bujeng hingga kadalengka wujud manusia karena utekna ati uningaeun. Palai bagja hirup kan tenang. Pang bagjana jelema di alam dunia nyaeta jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Anu geus ngabersihkeun hatena. Sok bersihan. Ngaran-ngaran bersih hate tuh Rasul Pangeran diangkat ke nana audensi ke Pangeran ku ayana kebersihan subhana laras pangan sajik ajeun oge sing kitu ngaran-ngaran bersih hate mah ya contona we kandaraan sanajan miliaran hargana kotor kabilatorna mogok laras kaulan nun premiosnya berat kasih. Ya, tidak kasih. Iya, kayak ya bagus. Ulah umat ulah betah di situ. Tapi ilmu yang pengalaman masuk. Sok, tanyakan ku hidup ke para pilih sepuh nu aya di situ. Hah? Laras kaulah nun. Kinten-kintenna Kangjeng Rama bakal ngaku ka putra engke bakal aya jalan terus kaulah sampurasun Bu Dada Mayhani Dada wah iya Gusti tekuda naon Gusti alah kumaha lamun budak teu balik deui Senopati sing percanten Gusti aing teh asana geus nonggo beuleuhna urang sami menepung we ka Maha Agung Muja Brata ka Yang Maha Suci hidungna moal teu mewel Santos. Gelah mung jauh aing jeung insu mudah-mudahan tiasa mulih deui eta mah kangge kahadean nepangan ramana jeung anjeurkeun ka tapal wates misi aya sing besi ulung-ulung gelagah kencara mau ngabuka jabatan Berapang doa yang kali sakikiran hidup nih. Ayah naon
Dina Wanda nu anyar Sumuhun kumaha geus kabayangkeun insu aing jadi raja leres dikepetan ku para eman para manmo anegleng we dina kursi eta bari murang aing nempo ti juru mun panjang umur sumuhun moal teu bagja hate itangtos berang kasih baheula maka dieu teh lu Allah eta remet ku tutu tapi ayeuna mah kawas aya jalan menang jelema sumuhun aya jalan satapak kadinya aya jalan satapak oge aya laras ayeuna mah poho deui jadi linglung pelebah dieu atuh tos lami pisan kulang aduh tos lami atuh kulang kawas-kawas nu dipesek ieu leuweung kadoh enten nepi ka itu kuningan teh padahal lamun ieu mah lamun kumaha kulan sepuh da ku pangeran teh ekosistem teh atuh geus dijadikeun tos disaimbangkeun geus disaimbangkeun alam teh tenang lamun teh maneh ngamudek kitu pelakan deui nya kan seban jawab kayang teh tutuwuhan sabab naon kulobana tutuwuhan teh bakal ngadatangkeun sumber cai ih kan tenang ayeuna ngadon diruksak sawareh bari teh tanggung jawab ke kepentingan pribadina laras lah deueuh alam watir kalam geus ampir mung wawuh deui jeung jelema tangtos aya raksa mung deui bersahabat doh laras anu aya mah ajab jeung ajab we wabah jeung musibah wabah jeung musibah da eta teh tanggung jawab sumuhun menir kumaha carana ngajaga keseimbangan laras manuk dialaan atuh hileud jadi loba ajab kaituna ajab jang manusia mah teh orai dialaan beurit jadi riam iya ajab bangkong dialaan kungkang penyakit pare ngalobaan ajab we teh jang manusia mah mode baheula leuweung teu dijaga mah da awet asa prak dijaga bet beak pager makan loba pager makan tanaman laras ya alam kapungkur mah lestari atuh ku kitu teh mah heueuh jelema beureu nya kumaha kulang ngaran-ngaran jelema aya paribasa geuningan naon kulang gunung tanpa tutugan sagara tanpa daratan laras panita teu wareg ilmu ungapoe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna sudagar teu wareg dunya ungapoe neangan usaha anu leuwih mucek kieu jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena anu mawi kulang kitu munguhing nuturkeun hawa nafsu nafsu ai nafsu mah pansok matak kaduhung kaituna atuh kan tenan nu matak dina hate tanemkeun agama ge kitu tah laras ti astina parantos ngepung ieu jalma yakin dina dirina ieu pengusaha ilegal doh anu ngahaja ngadon ngalak mas tanpa izin hei wih duduk saha teh kulang aden naon sepuh cicing lana dirinya cicing lana dikasih dijadi cicing naon dulu itu kemana si lupat hah oh naon jadi ancam eta teh hei sok saya minta tolong ke saha naon ieu teh ya kos rombongan golek merah ya dek minta tolong ke saha sia sabat wae ku heung deh kelana ieu teh naon ieu teh jadi ancam sepuh sia berbandarnya tangkulakna hah naon da kuring mah keke dupi ieu teh pasukan ti mana aing ti astina ieu tempat kareka pada sapun ku negara astina uluh cilaka aing dulu ieu kasasar wah ketepuan butut mau
Geus menang sabaraha kilo si emas? Hah? Emas? Aya ge duit ge Mas Yono. Aya ge sangu goreng. Untung make jeung dikeun di podaran. Ke. Ieu teh naon? Sok sia. Dikasahakeun ngajual emas. Ya kaula mulai tukang emas. Kaula mah milu ngaliwat ka dieu teh. Bade kamar ta, entong yen perpalesan sia kuyuk. Modal. Naon ieu? Lamun dek mayahan kitu mah berarti beunang dek ngala nyawa uing artina. Uing aya hak pikeun bela diri. Lain urusan kana nyawa mah. Moal sanu baka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina. Dek ngalawan sia. Katukang geuleungeun. Kelanan. Da kudu puguh dosa na kuring naon dosa. Pangna ayeuna kuring ditodong model kieu atawa di dinya rek ngalah harta kuring. Artina garong. Lain kunjuk. Siap pengusaha ilegal. Legal naon? Naon teh tepugu-pugu. Galak emas di tempat sing jeger ceuing. Sok tutudinganan kitu pokona tong loba ngomong. Aya kepung. Semoga kisah yang baru saja kita saksikan dapat menjadi pengingat dan pelajaran agar kita semua semakin dekat kepada Allah, berhak mulia, dan hidup penuh berkah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.